Anu kaopat ngerok bulu kelek sunat. Nu kalima ngerok bulu sayang care. Jang di lalaki sunatna dikerok, mun di awewe dibikang sunatna didudut. Ih kabayang sing jalepret na ih. Atuh kadenge pasti kemana-mana peo jadi. Cek ibu-ibu atuh peres Asep. Ye, Aisyah yang menang ganjaran kudu daek peres. Lamun mung karasa peres ngadudutna make teknikna nu mana bulu nu kenca tari ka katuhu nu katuh tari ka kede jadi peo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wassalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum fa innahum makhluquna bighairi makhluqin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring dipihormat, wabil khusus ka operator sound system supaya treble ditambah saeutik ulah ngebas teh volume tambahan deh jadi engap ya. Wabil khusus tah rada kabuka ya Sohibul Bait kersana Bapak Yusuf Faisal Anwar, Ibu Firda Nur Fitriani, oge Bapak Kiai Hartono sareng Ibu Leli Hayati. No alhamdulillah. Oh hiji deui Bapak Aca, Ibu Uminah. Kudu dibaca kabeh bisi ngadat ka aing. Anu jadi sabab, anu jadi wasilah kula bisa hadir dina peuting ieu hakikat izin Allah dina raraga syukuran walimatul khitan putra tercinta nyaeta Yosef Firdaus. Hakikat izin Allah wasilah sababiyah aya perjuangan aya pengorbanan Sohibul Bait. Naon perjuangan anak geus kebel ieu panitia Sohibul Bait nyerian tanggal hayang syukuran. Pengorbananana harta, tanaga, pikiran. Ieu harta dikorbankeun jelas kadeuleu. Aya panggung, aya tenda, sound system, kameramen. Ieu lain anu
Yusuf lain nu boga nu hajat nu batur ya kok dipasangkan di dia dibayar make harta ting lunas ting encan kameramen geus lunas encan atuh komo aing pona mun can lunas ulah waka balik nepi ka isuk jeung aing gitu. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, panitia, tatangga, dulur, baraya milu bebenah ya tempat yang persiapan pengajian supaya nyaman anu halaladir kau menu ngejo bak-bak nggak belum kotok dibelum tadi tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan sieun teu jadi ieu acara lamun terjadi acara keisinan ieu nu hajat Kiai Romli bisa hadir jabang geus jebar ka mana-mana alhamdulillah kita Kori Timris datang hadir Romli is the best ditambah deui sieun si Asep Mubarok teu datang riut ieu hulu panitia mun si Asep Mubarok teu datang ngadadak diuji tadi di jalan mobil selip bebas bana kana taneuh untung aya petugas di kepolisian alhamdulillah ngadudut mobil aing tadi hampir putus asa tadi dia baca nyatu ngadorong mobil aing leuleus sarua acan nyatu atuh sia barali heula bae ka ditu alhamdulillah pikiran dikorbankeun bahkan rencana rek tahun kamari hayang syukuran ngan eta neng corona pan riweuh ngaribetkeun sarerea nu gawe ulah karyawan ulah liar keluar ulah tapi ka kiai kaberod-berod ngadadak nganggur kiai atau tahun kaburi mah kamari aing nganggur panitia ngabatalkeun kabeh gara-gara si goblok corona eta yang pusing ka saya teh ih mun panggih jeung aing diteluh saya teh ku aing teh atuh ngaripuhkeun sarerea kasiksa anu ngomong mana TV sangeunahna bae komentar cukup di rumah saja cukup di rumah saja nyana mah ngeunah ngomong gitu duitna gede gajina gede hayang nyatu teu kudu ngejo tinggal nelpon te restoran kejo asak dikirimkan ka imahna ari urang mah raya tuh dihandap di rumah saja rek nyatu naon bener teh pan aya bansos sapoe ge beak tenepi kabeh teu ragag di mana eta dilebokan bansos eta urang mah nu dihandap rakyat nu dihandap mah eungap da kudu kekewe kudu liar kudu ikhtiar ustad eueuh nu ngagaji kudu di rumah saja jaba ustadna ahli hisab beuki ngarokok boga santrina perlit telok mere duit ka guru santri goblok aya nu kitu di dia aya inna lillahi wa inna ilaihi ternyata ti dieu mimitina eta lain biasa-biasa bae da kiai ge jelema tolol lain jurig kiai menang ilmu menang masantren puluhan tahun geus beunang ilmu na dibikin kasia ai kolot siana cicing bae teu merhatikeun coba pikir ku akal hayo mahal ilmu agama teh euy tukerkeun ilmu agama jeung eusi dunia kabeh moal mahi moal cukup mantak santri mah mahal denge ku sia makana ku aing diangkat sia kau manusia tengah dukung ka kiai bener teh
Guru orang ngalaman cerasia baheula kitu perih dikobong diledek dihina tapi hasil ledekan hasil hinaan kiai baheula istiqomah jadi ulama besar jadi guru orang alhamdulillah. Makanya sia ulah neangan contoh kemana-mana siaran contoh tah guru orang eta contoh orang mah guru orang digaji ku pemerintah henteu usaha henteu tapi imah boga pasantren kajian beas teu beak dikiriman bae bener teu mantak tongahina ka santri sia meni mung sia buka minantu ka santri tolol sia jang naon santri cenah santri mah madesu naon madesu masa depan suram jawab ku sia santri santri madesu tapi lain masa depan suram masa depan sukses. Keheula naon syari sukses men emprak bae naon sukses isuk-isuk HS molor bae sorry santri tukang molor tapi anakan bae batak ibu pak kudu bunga masih kena buka budak cicing di pesantren istiqomah itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Pokoknya santri sing istiqomah cicing di pesantren acan benang ma ilmu guru si Allah balik ke mana-mana itu ketika orang keluar di pesantren siap multiguna orang naon multiguna ayo ek nu nitah ngaji aing siap nitah qori siap nitah mingpin tahlil jadi atuh pagawe anak kiai mas santri mah ngurus mayit siap atuh kawin deui jadi atuh jadi baik kiai mah ilmu geus aya di kiai tak doakeun guru-guru urang sing sararehat sing paranjang yuswa amin ya Allah ya Rabbal gara-gara corona ribet di sarerea aduh jadol aing bararata tahun kamari yang ada ngalintuhan gara-gara mulut kamari lancar alhamdulillah berkat beak ku aing kabeh eta jadi santri di imah ge di Cikampek jadi mari lu lintuh aya nama alhamdulillah da mulut kamari berkat aing beak we ku santri eta aing kabagian kardusna bae geus kararosong geus aya penadah aing asal balik baik kai mah ceramah penadah geus siap hararudang jam 2 jam 3 janari aya can malolor ceng nunggu abah aya sia aing nu gawena sia nunggueuna tapi aing teu pundung naon sababna ingat masa lalu aing kitu baheula jadi eta ngaranna tuan makan senjata gitu lain senjata makan tuan harta dikorbankan tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan jang naon ieu nu hajat ngorbankeun harta tenaga pikiran jang pangajian nah maka diayakeun pangajian sabab nu hajat hayang boga harga maka diayakeun pangajian pangaosan pangajian pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean indit ka majelis taklim ngariung jeung ulama jeung kiai menang ilmu menang nasihat menang doa balik di pengajian insyaallah bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah atuh komo deui santri semenit sedetik sajam sapoe saminggu sabulan satahun cicing di pesantren di tempat ilmu di tempat ulama piraku balik di pesantren teu boga harga di hadapan Allah pasti bakal boga harga amin ya Allah ya Rabbal mata kula gengsi jadi santri buktikan bahwa kita bisa kita mampu amin ayeuna urang diledek dihina ceng neng hei jadi santri dianggap kuper kurang pergaulan masa bodoh nopati kurang istiqomah di pesantren sabab dini hiji waktu yakin Indonesia bakal ngabutuhkeun santri sok tinggal saksian engke tinggal jelema bararodo di Indonesia nyesal tina kabodohan anak
hayang salat teu nyaho ilmuna, hayang maca Quran teu nyaho ilmuna, hayang wudu teu nyaho ilmuna. Indit ka ulama sepuh geus da araraya, kiai sepuh geus da araraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke. Pasti ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jaradi ulama-ulama Allah. Subhanul yaum rijalul ghad, santri-santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir, sallu ala nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sing diijabah, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan di pengorbanan para panitia sahibul bait Kang Pohode, Kang Yusuf, Pak Kiai Hartono, mudah-mudahan jadi tabungan amal soleh, harta tenaga pikiran nu dikorbankeun jang pengajian sing jadi amal sedekah, bahkan ti dituna deui mudah-mudahan sing jadi eupan Allah ngadatangkeun rezeki kanggo keluarga aranjeunana. Sabab tina harta nu diinfakkeun disedekahkeun dipake ibadah eta teh eupan jang ngadatangkeun rezeki. Istanzilur rizki bis sedekah, aya nuzulur rizki bis sedekah, turunkan rezeki Allah dengan sedekah, undang rezeki Allah supaya turun melalui sedekah. Lamun diniatan ku sedekah insyaallah bakal jadi sabab Allah nurunkan rezeki ka sahibul bait, khusus ka urang anu halaladir balik ngaji sehingga rampang rezeki yang bakal ibadah. Atau anak nu disunatan nyaeta Firdaus, panggilanana Yosef, mudah-mudahan Yosef Firdaus sing dijadikeun budak anu soleh, sing dipanjangkeun umurna, disehatkeun zahir batin, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Kum para putra putri urang sadana sing saleh solehah, wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, para qari, guru-guru urang sadana nu sami napa hadir di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring dipehormat. Mudah-mudahan doakeun guru-guru urang sadana sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri mudah-mudahan dijadikan pemimpin-pemimpin aparat-aparat anu amanah anu saleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadari Allah wa iyyakum ajmain. Tipaeun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kalujengan bagi tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para duriyah-duriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khitan adalah ibadah, nilai ibadah, hiji pagawean nu diturunkeun ku Allah eta parentah pertama kali ka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, terus disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngancek barudak santri, ieu ibadah khitan termasuk kategori ibadah nyeri. Nyeri kitu asep disunatan nyeri, naon buktina kapok teu hayang-hayang teh. Atuh lamun disunatan nikmat bapak-bapak katagihan beureunna. Cek bapak-bapak inget aing baheula disunatan nikmat, isukan nekat ek disunatan deui. Beak ibu-ibu teu kabagean. Kabagean profil na wungkul beureunan. Nyeri kitu asep disunatan nyeri. Budak ayeuna mah teh nyerieun disunatan asep, masalah foto di selfie budak ayeuna mah disunatan beda kaayaan nyunatan ayeuna jeung baheula. Ayeuna mah geus modern, make sistem sunatan teh disuntik baal heula, make dokter sunat budak ayeuna. Zaman urang baheula Pak eueuh kitu nya. Lu tukang nyunatan naon ngaranna baheula? Bengkong baheula mah budak jebeng meh ngarongkong. Eta bengkong ngaranna. Eueuh suntik-suntik baal baheula mah. Rek nyunatan men tewak bae eta budak ditewak di lahun bantai langsung. Atuh heueuh. Ayeuna mah disuntik heula di baalan, namake di baalan jangan leungitkeun rasa nyeri. Baheula mah suntik-suntik baal, men tangkep eta budak lahun ku bapana. Bener make bengkong baheula mah. Tapi resaan berkah baheula, berkana kumaha lamun nyendatan budak baheula mah jadi ciri khas isuk-isuk. Di hareupeun panyaweran imah, lamun tatangga lemur kadang isuk-isuk aya surah petasan, oh aya nu nyundatan di imahna. Da bengkongna datang ka imah. Disunatan hareupeun imah, kiai dararatang, tatangga dararatang, diriung eta budak naik disunatan bari dilahun ku bapana, dibacakeun marhaba, nu salawatna lobaan baheula mah kitu. Baheula
ngan resikona baheula mah disunatanana karasa nyerina. Aya aturan pada kejadian budak ek disunatan geus make samping kabur. Da bapana hayang kieu heula. Bapana di WC keur kieu indungna ngagoak, bapana budak kabur. Bapana luncat di WC budak anakna poho kana calana. Da sieun budak jauh manten. Ai calana teu dipake dipake deui eta bapana ngagugulung samping bae ngudag-udag anakna. Anakna sebenang langsung dilahun ku bapana. Bengkong datang, bengkong geus kolot, pikun, salah ngodok samping. Hei kiai manggeus kumpul jeung tatangga cek kiai bah ka bengkong. Mulai ieu sholawatna, mulai bisi kabur deui. Kiai mimpin sholawat, ya Nabi salam alaika. Ai goak bapana gogoakan. Hari kiai mah husnudon bae bagus sangka. Oh tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan ngan lila-lila teu ngarti getih geus usrat acret ka handap. Ieu budak nu disunatan teu ceurik malah bapana nu gogoakan, budak malah nyengir bae. Bapana gogoakan minta tulung aweun nu nganggap kanyahoana geus beres. Panog tekanana rag-rag ngageblug gede. Nu kakeurut eta nu bapana eta. Bengkongna geus pikun. Teu boga rarasaan. Teu mampu ngabedakeun mana belut, mana komodo. Pan itu jenis komodo itu. Gua alak eta mah. Ih amit-amit. Nyeri di sunatan teh. Ya pasunatan di Nabi Ibrahim cenah disampurnakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya pasunatan Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah. Jadi pasunatan Rasulullah hiji khitan, kadua neutekan kuku eta ti Nabi Ibrahim asalna disunahkeun ku Rasulullah jeung umatna. Anu katilu nyetrip kumis lamun di lalaki. Miara kumis ulah kabablasan teh sehingga jembatan leho. Strip. Anu kaopat ngerok bulu kelek sunat. Nu kalima ngerok bulu sayang careuh. Jang di lalaki sunatna dikerok, mun di awewe dibikang sunatna didudut. Ih kabayang sing jalepretna ih. Atuh kadenge pasti ka mana-mana peo jadi. Cek ibu-ibu atuh peures Asep. Ye, Aisyah yang menang ganjaran kudu daek peures. Lamun mung karasa peures ngadudutna make teknik anu mana bulu nu kenca tari ka katuhu nu katu tari ka kede jadi peo kitu pona geus senar gitar ge eleh nu kitu eta. Selamat mencoba. Jadi hitan ibadah ngan kategorina nyeri tapi sok sanajan nyeri eta tujuan jang nyunatan anak lain sakadar ngislamkeun anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban. Nyunatan anak tujuan anak Kang Yusuf rek nitah ibadah. Awas loba kolot salah kaprah ayeuna hajat nyunatan anak bebeakan tapi tulu penting eta hajat da anak si mata wayang anak lalaki hiji-hijina ditamplokeun kanya ratusan juta dikorbankeun jang nyundatan anak hiburan diayakeun ngabubungah ti ditu nama tilu penting tetanggung eta hajat belum kayak di jaipong blang diblak tung ting tung malam kedua dangdut organ tunggal tapi ka isu tah eta sapoe aing ngapalkeun eta cicing sia cicing coba aing dikobong baheula kitu sok nakolan lemari aing baheula da pika bejat lemari batur ku aing da pake dangdutan ku aing dikobong tak apal keneh eta nakol naik apal keneh entah apa
Meta bangku plastik aya hiji mah bangku plastik hiji aing mewah teu nya tatan we atuh Kak kadekeun geura deh. Tah kitu geus. Itu mah mewah teh ngenyot teuing eta mah. Aing hayang nu teu asanya. Tah. Lupa aing nepi ka mana tadi? Eta kitu. Malam kahiji jaipong, malam kedua dangdut, malam katilu eta hajat kiai. Ditanya nu hajat, geuning kiai malam katilu terakhir, nya hitung-hitung bebersih. Teu kiai disarwakeun jeung cleaning service eta. Ditah sasapu yang terakhir. Beres hajat tinggal capek, ditanya ku tetangga, beres ka hajat, beres, gugur kewajiban, budak geus diislamkeun. Aing geus ngomong kitu. Majarkeun budak geus diislamkeun, geus disunatan, geus dibersihan, geus gugur kewajiban. Kadituna eta budak teu dididik ku indung bapana, teu diwauhkeun kana agama, teu dianterkeun ka pasantren, teu dititipkeun ka ulama, diantep bodoh eta budak dina agama. Hati-hati mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak. Lamun anakna diantep bodoh teu ngarti agama, ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia keneh bakal karasa akibatna. Kumaha nyeri hatena kolot dilawan kudu jadi anak. Maaf, ayeuna geus loba kabejakeun di mana-mana, loba kolot nyeri hate ku anak. Benar teh? Geus eueuh tata krama sopan santun anak kanu jadi indung bapa. Ulah waka nyundatan anak. Bebeakan kanya ditamplokeun ku indung bapana. Keur ngajurukeun anak indung mah nyawa nu ditarohkeun. Bener Bu? Bener teh Bu? Narohkeun nyawa indung ngabijilkeun eta budak. Budakna gede saeutik suwani nunjuk ka indung molotot. Astagfirullahaladzim. Makana pantas Nabi ngancam moal mere syafaah ka umatna. Sok sanajan eta umatna di dunia na rajin salat fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, tapi aneh di akhirat moal dibere syafaah. Sahabat naros, nah naon margina Gusti ya Rasulullah, pan eta jelema teh sok salat fardu sunat teu katinggalieun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, haji umrohna ge tiap tahun, tapi di akhirat teu meunang syafaah anjeun. Naon sababna? Saur Rasul, sabab eta umat kami anu rajin ibadah di dunia na rajin nganyerikeun hate indung bapa, nepi ka paehna eta budak teu meunang ridho indung bapa. Jelema anu teu meunang ridho indung bapa moal meunang syafaah. Hati-hati, hati-hati. Ya zaman ayeuna, zaman era goblogisasi ayeuna. Lain globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, loba budak segara roblog ka indung bapa, loba indung bapa nyeri hate ku anak, loba murid goblok ka guru, loba guru nyeri hate ku murid. Tingali adab-adaban ayeuna. Baheula rek panggih jeung guru di jalan, cicing budak baheula mangedeprak diuk nagog. Begitu geus deukeut guru datang lempang karak nangtung bari nyakelungeun guru, dicium bolak-balik. Bade ka mana ama? Abah bade ka mana? Kareup ceng, aceng ka mana? Bade ameng ka dieu bah, hati-hati di jalan. Mun abah cium leungeun. Guru geus ngaliwat karak wani lempang. Aya santri kitu, murid kitu aya ka guru. Akhlak geus mulai laleungit ayeuna mah. Rek panggih jeung guru sakola. Guru sakola baheula kitu, murid akhlakna bagus. Baheula murid teueuh motor aya sepeda, guruna balik ngajar teu mawa sepeda. Pak bade uwi, ceng, hayu ku abdi dibonceng, dianterkeun ku muridna ka imah eta guru balik. Ayeuna make motor, guruna ngajar teu boga motor lempang, muridna make motor. Kuduna mah eureun deket guru nu keur lempang. Pak rek balik, hayu dianter ku kula ka imah balik. Eueuh. Disalip guruna. Pak teu nya. Mereka mehong banget guru, kesemprot ku jubur motor eta. Loba guru nyeri hate kumur, bahkan ku zaman ayeuna loba murid mampu daek wani ngagebugan guru. Lamun beres ujian ngancam murid, awas siapa lamun teu lulus gebugan balik.
guruna balik deui ka sakola musyawarah jeung kepala sekolah wayahna eta anu di kelas kula Pak kepala sekolah luluskeun bae kunaon ngancam aing digebugan balik cek kepala sekolah untuk keselamatan kita udah lulus dihanapna aya catatan letik daripada bebek belur aya wani murid ngagebugan guru baheula anak rek kaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan imah panggung saung doang bale rombeng tina bilik tina ruyuk indung bapa ditepas imah dihareup keur ngobrol eta budak rek asup ke jero imah pantok kahalangan jang liwat bebe jati kajauhan ma bah diukna geser kurang rek ngaliwat bisi kadupak ku kula eta budak bebe heula rek ngaliwat budak kurang gitu teu ngaliwat ayeuna indungna jajalaneun pura-pura teu neuleuh ta budak men seret bae ta indungna mereka nyungsem bapana ngagoler di tengah imah gogoleran di langkahan bae luncat eta budak siak buat juleng ngalengkah kagok nincak beung bapana mending ngek anak juri sugan eta geus nincak beung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nyatu jeung lamuru datang indungna ih nyokap datang makolotna nyokep terojol bapak kolotna ih nyakop goblok budak kena ih amit-amit